meh bae ngagorowok namun baham teu gancang ditutup mah manehna nunjuk ka meja makan kuring molohok masa ningali tudung saji ngangkat sorangan terus piring-piring mahekeun ka daharan kana kantong plastik anu muka aya sora anu kadenge bungkusan plastik eusi sagala kadaharan teh ngalayang kana panto anu ujug-ujug muka kuring teu bisa nyuara pamajikan ngadeg-deg. Duka anu kasabaraha kalina pamajikan laporan cenah pasakan tina meja makan aya nu ngeduk anu ditinggalkeun teh saukur piring jeung mangkok kosong kuring saukur ngareret terus nama maca koran deui atuh da heueuh masalah anu kitu wae dilaporkeun ka salaki meureun dipau ku ucing atawa poho meureun pasakan sesama pikeun ka biela anu babantu unggal poe datang isuk balik sore. Sanes masalah pangaosna Pah anu kumamah diemutan teh. Pamajikan lapor deui basa kuring keur dangdan. Ieu teh kajadian anu ka-10 kalina Pah. Unggal enjing-enjing basa biela bade ngahaneutkeun pasakan teh tos kosong. Apa anu ngi teh urang meser gurame goreng saus tiram, rendang, gudeg sapenil, ayam bakar madu, spaghetti, dongking donat, sareng duka naon deui. Eta teh sadayana seep. Nah mungkin teu di bumi urang aya Tuyul. nuhun sabangsani anu kitu. Aya wae mamah mah. Urang teh tos 4 tahun di dieu. Tinggawitan sini 3 tahun. Ayeuna apantos SD. Apaan teh aya nu aneh-aneh salami ieu mah. Ame ayeuna mamah laporan. Margi neme ayeuna hampir unggal wengi apaan aneh. Papah mah hoyong sarapan bari nonton televisi hoyong terang kumaha tanggapan kana kaputusan praksi anu kamari disahkeun ku ketua ceuk kuring bari kaluar di kamar Engke deui wae ngabahas anu kitu mah Pah. puguh deui kuring kriweuh pisan ayeuna teh rapat asa henteu aya eureunna panggih jeung itu panggih jeung ieu aya reueuna kira mimitina mah aya usulan sangkan beas raskin anu salila ieu dibagikeun ka masyarakat miskin teh kumaha lamun diganti ku kitu ae hargakeun we sakilo beas teh 8.000 apaan salila ieu lamun teu mahi pasokan ti Bulog beas raskin dibagikeun teh kudu ngaimpor rapat dijieun rancangan keputusanana lamun perlu diundang-undangkeun ripek teh jadi rame aya nu sapuh aya nu henteu biasa kumaha kapentinganana ari kuring sarua wae tarina oge diobrolkeun teh udah geus lila pagawean kuring kakara inget deui kana laporan jikan basa hiji peuting kudu nyieun teks pidato anu isuk bakal dibacakeun ketua tengah peuting teh kakara anggeus tengahna aya ku hararese ari nulis puguh tadi nama apaan sok nguruhkeun karipa wartawan anu mangkal di kantor dan hanjakal Eva keriweuh laptop ditinggalkeun tak karasa lapar di sore can keureusian sangu mulang ti kantor teh ngahaja mungkus kue tiaw capcay jeung hotdog tapi basa tudung saji dibuka
anu aya ngan kari piring kotor jeung kertas bungkus. Kuring ngaguyah-guyah pamajikan. Terus ke kamar dapur ngahudangkeun Mang Asip. Supir anu penting eta mah mondok. Tadi Mang Asip nyimpenna apan di meja. Cuk kuring Mang Asip anu keur molohok ungeuk. Mamang anu ngalihkeun kana piring mah Pak. Rupina upami dugi ka bersih sapertos kieu mah sanes ku ucing. Kuring ngareret ke pamajikan. Mama, henteu mama pan tadi? Cuk kuring. Pamajikan kalah neuteup. Kajadian kieu teh tos ampir sasasih Pak. Meh unggal wengi. Cenah terus ngaleos ka kamar. Ketua amek-amekan pedah sanggeus ngaganti bias raskin teh bolai. Taksi ngusulkeun mobil anggota diganti ku Lamborghini bisa tujuan kepala rumah tangga kantor. Diberitakeun ku koran-koran, ngerakeun cek sabaraha koran teh. Wakil rakyat sanggeus menta insentif barang mahal. Mobil oge hayang diganti ku Lamborghini anu hargana 8 miliaran. Cek hiji pengamat, eta teh tanda wakil rakyat teu teh ngarasa. Kuring seuri maca berita teh. Sakapeung persoalan nama lantaran kabagian jeung henteu kabagian hancengan. Basa kuring telepon sobat anu asalna di pasantren ngadongengkeun pasakan anu leungit di imah teh. Manehna kalah ngagak-gak. Kedahna akang diajar maok anu lantip ka eta bangsat. Nah kumaha? Apaan tos puluhan kali mameun teh ical tapi akang masih poekeun saha anu nyandakna? Kuring ngahuleng. Halo? Halo? Kang? Tos uninga kitu saha nu maokna? Tabuh 11 leuwih 42 menit. Panon geus sababaraha kali rapet. Tapi pamajikan ngaguyah-guyah. Nyiwit bari ngaharewos. Tong ngarabobo Pak. Sakedap deui oge bangsa teh datang. Penting eta ngahaja ngampat kasur di hareupeun televisi. Lampu dipoekan, di dieu mah apan atra ka meja makan teh. Nya kuring oge ngilu panasaran. Nah aya bangsat manikulantip. Panto anger ngonci, nako nutup jendela pageuh. Kamana jalan atuh eta mangkluk teh. Duka sabaraha lila ngalenyap basa pamajikan nyiwit rada tarik. Meh bae ngagorowok. Lamun baham teu gancang ditutup mah. Manehna nunjuk ka meja makan. Kuring molohok basa ningali tudung saji ngangkat sorangan. Terus piring-piring mahekeun kadaharan kana kantong plastik anu muka. Taya sora anu kadenge. Sababaraha menit oge tudung saji teh nutup deui. Bungkusan plastik eusi sagala kadaharan teh ngalayang kana panto anu ujug-ujug muka. Kuring teu bisa nyuara, pamajikan ngadeg-deg. Makhluk anu kitu mah kan bisa katingali ku pikiran anu bersih jeung hati anu ikhlas. Cobian salat sunat zikrullah. Bapa teh peryogi suasana anu nyantai teu diribeuhkeun ku urusan duniawi. Tugas bapa teh abot ngan ku jujur, ikhlas ningali ka jauhna karahayat anu katalangsara. Bapa biasa menikmati hidup. Ceuk hiji sobat anu lila ngaleungit. Sapra kuring riweuh ku urusan negara manehna siga anu ngaleungit. Ari ayeuna ujug-ujug nyampeurkeun. Duaan jeung pamajikan kuring salat peuting terus zikir nepi ka meh tengah peuting. Bakat ku panasaran saha atuh anu maokan kadaharan tina meja makan teh? Hate asa leuwih ngemplong, pikiran oge asa leuwih tiis. Duka tabu sabaraha keur lelengutan bari anger zikir. Kuring ningali budak kira umur 5 tahun naik kana meja makan. Tudung saji teh dibuka, kadaharan tina piring jeung mangkok disicikeun kana kantong plastik. Geus beak mah kadaharanana tudung saji teh ditutupkeun deui. Terus budak teh turun tina meja makan, leumpang kawas anu ngalayang ka kamar budak kuring. Kuring jeung pamajikan nuturkeun, tapi panto kamar budak mah apan dikunci ti jero. Sareng eta budak nembus kana panto. Siga tokoh kartun Casper teh. Engal, susul ka jalan payun, Pak.
cek pemajikan. Kuring lempang kegancangan muru panto hareup di kajauhan poek merdong budak anu ngajingjing saplastik kadaharan teh katingali lempang. Teu aya bentang, teu aya bulan, eta budak teu bina ti cahaya bae mending ngempur. Kuring jeung pamajikan terus nuturkeun pohok kana sendal, pohok kana jaket, buka sabaraha lila jeung sabaraha jauh, kakesang mending oprot tapi teu ngarasa capek. Sigana pamajikan oge kitu dan teu kadenge ngangluh. Sanggeus ngaliwatan jalan aspal anu simpe, pasawahan, pakebonan, sup ka pakampungan, kampung leutik sisi leuweung sigana. Da imahna oge ancal-ancalan, imah panggung leleutik anu bilikna katingalina geus barobo, taneuh karasa teuas jeung bareula. Di deukeut hiji imah panggung, budak teh ngaleungit. Kuring jeung pamajikan gancang muru sieun kalengitan tapak, tapi budak teh geus teu kasusun. Anu katingali teh panto imah anu muka, jero aya lampu ngetit, hideng suku teh ngalengkah ngadeuketan panto imah. Tayohna eta budak anu mau kadaharan teh asup ka eta imah. Kuring jeung pamajikan ngadon ngajanteng di hareupeun panto imah anu muka. Keur pating haruleng di jero aya sora awewe minta asup. Pamajikan nyurung kuring, Budak angon teh teu nyimpangnya. Kitu cenah unggal peuting oge. Manehna mah ngan nyimpang ka hiji imah. cek eta awewe. Basa kuring geus asup ka imah. Kabeneran we peuting ayeuna nyimpang ka dieu. Meureun nyahoeun geus eueuh deui kadaharan di dieu mah. Beas raskin bulan ieu mah apan hapeukna menina taku. Geus diserehan, disalaman, dikonengan. Angger we matak ongkek anu babarian mah. Kakara sidik, remeng-remeng, si Nini teh keur ngeusikeun kadaharan kana piring-piring seng. Terus hiji piring dibawa ka dipan. Kuring meh bae ngajerit bakat kuluwas. Di dipan teh aya budak keur ngagoler, disimut sarung, meni celong jeung haropa. Siga anu lila pisan teu manggih kadaharan. Jang mam ayeuna meungpeung aya sangupulen sareng kulup daging hayam. Cek si Nini. Tapi da teh ukur ngareret. Si Nini ngawadahan deui kadaharan anu masih dina plastik terus ngasongkeun ka pamajikan. Hinjung keur baralik. Tong nungguan barudak henteu daek dahar lantaran geus liwat pisan ti lapar. Pamajikan ngadegdeg henteu bisa nyuara. Kuring sorangan asa laleuleus. Kami mah milarian budak anu tadi Nini. Cek kuring halon. Si Nini neuteup ka kuring. Pipi kemongna ayeuna mah sidik. Pokna teh. Keun wae tong ditutur-tutur anjeunna mah. Dalamun geus milikna mah anjeunna pasti nyimpang. Henteu aya anu terangeun saha ari anjeunna teh. Di luar kadenge gerimis ninggangna daunan. Sorana estu mutuh diri. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur. Kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.